Ci karena apa itu Ci? Oh, anak abah nih, rajin banget. Sekolah jam sabaraha mangkat? Jam 10. Jam 10 berarti abah ayeuna masih kena sempat berusaha terbekal Ci. Ya. Ci ulah di sekolah bapak rek mangkat usaha lah nya. Ya. Terbekal Ci. Ya. Ya. Terbekal Ci. Mangkat. Aki kena halangan wae-nya. Aki anu teh bener halangan. Aing mah asukan teh jodoh tadi mah karupa teh. Hangke atuh. Wah, lakeun. Anak rek usaha ya na. Anu yang jajan ke duit. Biasa atuh. Duh aing ngarongsokan teh karek menang sakieu. Tapi kan baik yang penting aing ke menang ke dijajam budak we lah saeulaanan mah. Bos, menang rezeki sakieu euy, sabaraha tah? Paling 8.000-an ieu mah tuh. Geus lah teu naon sok duitna buru bayar lah. Heeh. Urang butuh bakal keur budak sakola ayeuna. Nu nya, Bos? Siap. Bang, terima kasih sekolah. Kalamu. Aduh aing euy. Kebon teh warung kan di koret aing horem sorangan euy. Buan we anu ngalewat. Hujan turun. Keur budak tambahan can aya aing mah. Mudah-mudahan aya nu nitah digawe. Bae we rek naon-naon oge nu nitah digawe rek digarap pokona mah. Ya Jod, aduh Jod. Euy. Naon Kang? Wah, bukan we atuh nitah gawe, keur butuh duit abdi. Keur biaya budak. Sekolah, dan boga jajan. Atuh aya pigawean mah abdi we titah. Iya, urang teh itu nanti kebon. Pala naikmu. Eta mangoretkeun. Oh, sisi jalan eta. Heeh. Abdi digoret gitu. Oh, abdi siap pisan, Kang. Amun butuh eta ge mendaek. Nya, Oh. siap. Tapi boga teh tanah arangna. Aya engke abdi nyanak wihela ka rumah. Kebetulan tadi teh budak abdi rek sakola abdi ari sedih mah sedih hayang biayaan budak sakola nepi ka jununa. Abdi mah ayeuna akan nitah nagara pigawean ku abdi bade di damelan gitu. Nya mangga atuh abdi bade nyanak barang heula. Wah, pamit ku dirinya. Wah, siap. Ing barokah teh. Iya gitu koreden teh aing mah. Masalah gitu kan bae da di titah ku si Amang lagi hareupeun imah isi jalan titah di kored dah bismillah we. Apa nama boga buruh keur budak itu muka lah. Nah, sian. Anjing saha eta kored-kored lahan aing nya jukut teh dihaja di pelaka di kored. Kumaha cenah? Ya bro. Ai sia lahan aing di kored. Oh, lain tinggal haja di pelakan jukut malah di kored gra. Kita saha ya di kored? Tadi si Amang itu Abang mana? Mana? hareupeun imah isi jalan. Oh, da ieu malahan aing atuh. Imah mana? Lahan aing, aduh aing jukut dihaja di pelaki malah di kored aing nyong bersih. Wah, kumaha iya tuh pelakan deui. Iya. Kan orang tanya melak jukut dia teh supaya alus lah gitu hejo. Aku sih malah
babadan kira malah dikoren. Hari mana salah gitu. Kemudian atur tuh lawan aing mah itu. Atuh lahan abang si Imalin ieu itu tuh. Jadi udah kejam ah. Tuhan. Itu gas ya. Semalin gitu ya. Anjing. Ci, dan berangkat sekolah. Tadi. Ci, hampura bapak dan bisa ngebahagiakan anak. Ci geningan siang sekolah teh, ayo nangis lewat jam 10. Cina can ngadu bekal. Udah ting anak, Bekal. udah ting anak. Ya bapak tuh karek boga bekal sakia tadi menang ngajual rongsokan menang 8.000 ieu keur bekal encing. Ieu keur bekal encing. Ya wayana cu. Anjeun hirup cing junun nepikeun ka sakola luhur cara hidup jadi sarjana bapak bungah kacidana Iya, Bah. Mici rek semangat belajar. Mici bade nyuwunkeun video anak teh Abah. udah ting anakku